Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Kiki Rizky Febriani ti kelas 10 IPS 2. Dongeng sakadang kuya jeung sakadang monyet ngalanangka. Caturkeun. Aya sakadang kuya jeung sakadang monyet. Eta kuya jeung monyet teh nyobat dalit pisan. Hiji peuting, sakadang kuya jeung sakadang monyet sarare di sisi leuwih di tangkal kiara. Sakadang monyet sarena di dahan pangadapna ari sakadang kuya mah dina sela-sela akar kiara. Henteu pajauh, sangkan bisa ngobrol heula sameme sare atawa bisa seulih geuingkeun mun aya nanaon teh. Duk keur sare kaduana. Teungah peuting, sakadang monyet nyaring tuluy ngageuingkeun sakadang kuya. Ceuk sakadang monyet, sakadang kuya ieu sakadang kuya hudang heula sakedeung. Ceuk sakadang kuya hudang, aya naon sakadang monyet? Kuring manggih tangkal nangka buahna meuni leubeut pisan. Di mana? Sakadang monyet ngajawab deui, di teungah leuweung, tapi dina impianna oge ditunjukkeun lebah-lebahna. Ceuk sakadang kuya, nya enggeus ke isukan urang teangan, ayeuna mah sare deui we da peuting keneh. Ngadenge kitu sakadang monyet duk sare deui, ari sakadang kuya mah meuni hese pisan kanu sarena. Teu lila sakadang kuya ngadenge sakadang monyet ngalindur bari ngomong kieu, isukan kuring rek ngalanangka sorangan, da sakadang kuya mah teu bisaeun naek, rek diala ku sorangan jeung didahar ku sorangan. Kuring mah moal dibere sakadang kuya. Ngadenge kitu sakadang kuya ngahulang mikiran caritaan sakadang monyet. Tuluy neangan akal sangkan teu kalicikan ku sakadang monyet. Sanajan lila oge ngahulang teu kapanggih bae. Teu lila di dinya sakadang kuya oge sare deui. Isuk-isuk wanci carancang sakadang monyet geus hudang, tuluy turun ka handap ngageuingkeun sakadang kuya. Ceuk sakadang monyet bari ngageuingkeun sakadang kuya. Kuya hudang, hayu urang neangan tangkal nangka tea. Sakadang kuya hudang, bari nololkeun sirahna pek ngomong, ke atuh sakadang monyet ayeuna mah isuk keneh. Ceuk sakadang monyet, ih engke mah bisi kaburu diara ku batur. Ceuk sakadang kuya, apah henteu jalana? Sakadang monyet ngajawab, nya puguh dina impian teh ditunjukkeun oge lebah-lebahna. Bring eta dua sobat teh ka jero leuweung. Inditna henteu bisa gancang sabab sakadang kuya leumpangna meuni boyot pisang. Kira-kira wanci pecet saweut kakara nepi ka nu dituju. Nya we bener teu salah impian sakadang monyet teh. Di jero leuweung eta aya tangkal nangka, buahna meuni laleubeut sagarede beuteung munding. Sok-sok atuh geura naek ulang ngahulang wae, ceuk sakadang kuya ka sakadang monyet. Ke heula gampang naek mah, ngan kuring teu bisa ngabedakeun mana nangka anu geus asak jeung nangka anu atah keneh, ceuk sakadang monyet ka sakadang kuya. Ngadenge omongan sakadang monyet, sakadang kuya seuri leutik asa manggihan akal jang ngalicikan sakadang monyet. Ceuk sakadang kuya, gampang atuh tepakan we, amun nangkana sorana plek-plek-plek tandana eta nangka atah keneh, amun sorana plak-plak-plak tandana eta nangka geus asak. Lila di dinya sakadang monyet terekel naek kana tangkal nangka, gugurayangan, ceuk pikirna, si kuya mah rek dibere nu atah bae, anu asak mah jang kuring rek didahar sorangan di luhur, terus bari nepakan buah nangka. Anu sorana mah plek-plek-plek dirawat ku manehna di luhur. Lah ari sorana anu pluk-pluk-pluk mah dipurageun ka sakadang kuya bari ngomong, tah uya uing mere jang maneh pek we dahar ku sorangan, lamun hayang nu asak mah naek we ka dieu, ceuk sakadang monyet.
Sakadang monyet tuluy ngagorogotan nangka, bari leungeun sungut jeung sukuna pinu ku getah, dan nangka nu di daharna lain nangka asak. Sakadang monyet teu nyahoeun, lamun nangka nu geus asak mah sorana ngagepluk lain ngageplek. Liret ka handap sakadang monyet ningali sakadang kuya keur ngadahar nangka anu asak, karoneng jeung arasak. Malah nangka teh hampir beak, tinggal sesana jaramina jeung sikina anu pabalatak disabudeureunana. Sakadang monyet buru-buru turun ka handap nyampeurkeun sakadang kuya bari ngomong. Sakadang kuya mah teuing-teuingeun nangka asak didahar ku sorangan, ceuk sakadang monyet. Tembal sakadang kuya, apanan ieu oge pamere sakadang monyet da uingan teu bisa naek. Cik atuh kuring ngasaan nangka asak da anu didahar ku kuring mah nangka atas, ceuk sakadang monyet ka sakadang kuya. Nangka anu sagemplungan deui teh dicokot ku sakadang monyet, nya we ngeunah amis kareueut. Sakadang monyet gantung teu reuyeun menta deui ka sakadang kuya, puguh we da nangka teh geus beak. Sakadang kuya mah kawas lain kasohib wae, ceuk sakadang monyet ka sakadang kuya bari ditinggalkeun. Sanggeus kitu mah sakadang kuya oge balik deui ka asalna bari lempangna beuki ngabedot sangkan beuteungna wareg teuing ku nangka.